Beh, ayam nu karak balik di Jakarta ya. Yo, brother. Aduh. Ngopi ya, aing merenjeng ngopi mah. Ku hayang ngopi bae sama aing. Wajib lah ngopi mah. Mun jelema tong ngopi asa beloon, teu paruguh beloon be eta mah. Ho asinya. Heeh. Oh, ngasih mah ya, kayak mana nih. Lo kasih mah susah. Ya, mari itu. Gede amat duitna. Geus beageun kabeh sekalian meuli jeung saminggu di dieu kopi atahna. Oke, siap bosku. Aduh. Hanggeus geura ka ditu. Barangcut, cangcut. Hanggeus geura ditu ulah kebal-kebal. Ah. Jangan ngantuk yuk. Ya, seulak itunya, bari nangguan si Amin. Min, Siap, Beb. Nak kemana rapi amat? aing nangan siap unggul. Jangan aing. Nak naon teh? Siap boga duit entah, Min. Naon saya nanya kena aing boga duit henteu? Aing udah kondangan, Min, tapi aing ketemu boga duit. Oh, terus? Lamun siap boga duit, aing minjem lagi, Min. Ya, aya ke goceng. Ih, piraku goceng. Atuh kunahan kitu. Jondangan ge mau kadileueun ye duitna jadi amplokan. Bunga isin, kan bakal dibuka meureun, Min, amplopna. Piraku aing kondangan goceng nyusun kun amat. Atuh ulah diberengaran amplokna. Berengaran be hamba Allah. Bunga, parah sih mah. Oh, geus ya 50.000. Tah, Tah, kieu ke mending be 50.000 mah. tapi yang ngilunya. Ih, aing kondangan si Tika, keun si Tika ka dieu. Bodoh, saya nak kondangan yang salos, aing mah nak ilu bae lah. Nak numpang dahar. Tonggus ke, geura saling ditu, ulah kitu papakeana. Oke, baby. Tonggus, aing nungguan di imah ulah kebal-kebal. Siap ibu negara. Aduh. Aduh. Tika? Udah kemana, Tik? Hai Mah Mumu, Oh, tapi kok tumben rapi amat? hoon de kondangan soalna Kondangan kemana? ka lembur sabelah. Oh, dek diantar mual ke Subek. Moala pendek jeung Mumu. Atuh kan si Mumu mah pasti jeung si Amin meureun pasangan. Piraku si Mumu pasangan Tika mah hanteu. Lah si Mumu ge mau ngajak si Amin meureun. Lah, si Amin bae teu milu. Si Amin mah pemburu prasmanan, pasti ilu. Ho tah, Heula, geus, Tika ku Subek bae diantarna nya. Piraku awe geulis kieu unu ngantri si kondangan. ho atuh. Tapi Subek teu kos kieu bae make bajuna. Moal lah, engke ge urang salin. Ho geus geura salin ti kan dek nyamper Mumu heula. Oke. Nu rapih make bajuna. Tenang, Subek ge moal ngisinkeun. Ho geus. Bang Didin ini mah. Mang. Mang, udang mang. Mang. Bluk teh molorna. Ieu molor apa modar budak, bro. Mang, budak mang. Mang. Udang subuh. Udang. Nah, si Jo. Sing ada ngusulkan ke RS bae. Ih, sultan. Udang mang, balik di Jakarta ongko hes bae, teu boga duit gitu. Sembarangan sama. Jo, teu percaya Mas ya. Tah, duit doang dompet aing. Beuh, anu karak balik di Jakarta ya. Ngopi atuh, Mang. Lah, tompel. Siap pikiran aku ngopi bae jeung ngopi. Lah. Nyaho, eta dina PPC si kopi merentip. Eta sia ngalunjak amat si Cinta, Mang. Eta mah lain sigi kopi, Jo. Terus sigi salah. Enakeun sia haram jadah doangan. Geus teh selau lama marahan bae. Geus ya gedeng aya ngopi mah. Si Amin tuh keur meuli ka warung. Lu bener, Mang. Oh, ku aing si Amin tadi teh meuli kopi. Oke, resep tah karak kitu mah. Asa. Aing kes, anu ngahurangkeun digebugan ku ka dohor. Naon di molor bae hirupna. Kulo mau omong. Aku manggil ranjang teh nya. Pelor. Semangnya urutannya.
Sayang tuh, ini Udah, aing. mang, kelepak, mang. Gerak. Tadi sampai dor, gua sampai asar. Sekarang urutan dia aja. Sudah molor belas, molor mah. Ke udang lebaran. No, udah ada agihan kopi now. Oh, pas. No. Mau siang geus rapi. Heuh, Tik. Atuh geus hayu aing geus rapi mah. Gedeung Tik, nungkan si Amin heula, si Amin hayang ilu. Amun si Amin ilu kumaha Tik kajennya? Oh, geus kajeun. Aing ge neuk jeung si Subek, soalnya tadi si Subek hayang ilu kondangan. Si jeung si Subek. Teu salah. Oh, jeung si Subek kunaon emang? Teu kuna naon sih, cuman aneh teh abe. Kok si Daek diantar kondangan ku si Subek? Geus kajeun lah, daripada aing sorangan bae kondangan kos awe teu laku ja. Heuh sih. Oh, gandengan mah. Kamu sih, dia kela. Kayaknya kok tinggal mulanya, bisa si aus. Geus ulah aing kaos. Benar. Heeh. Oke. Aduh, aing. Geus teu boga minyak rambut deh. Pakai minyak rambut naon ya? Ame kulimi si buuk ularin di kieu kok sayang walet. Nah, pakai minyak sayur banyak di dapur. Sugan aya kene. Alah, aing minyak sayur ge behet deui. Ih. Nah, minyak rambut tak ada, minyak jelantah pun jadi. Ai. Lumayan. Asal aku protein deh, ya bu. Sayang walet. Aduh. Ay, si Amin kemana kita beli kopi nak kebal amat? Oh, aja. Kemana tuh budak beli kopi nanya? Kubal amat. Kamu kamerun jauh beli kopi na. Bohong merenang si Amin mah, lain beli kopi, tapi ulin duitnya dipakai jajan merenang si Mumu. Wah, bisa jadi. Soalnya tadi geus kebal gua aing. Kita beli kopi na. Saya mang, susu bae jelema yuk, teangkeun. Hayu hayu. Haram jadah doang. Kita beli kopi gua aing bae. Geus, Oke, aing dieu lah. Pas dah. kan maling mual. Moal geus. Tangguhan kos sejanya, besi anu maling. Oh, kamu tips ya kita nungguan pos bae. Kemana moal pos, aing balik moal, kamu luar. Halo Bebek, keren meren aing sakimah. Min. Dulu rada bagusan dikit tuh eta baju. Puguy doang Beb, nu paling bagus ge. Kos tukang kacang ka bagus ya, Mu. Eta sembarangan ata biwir aing ngomong, pindahkeun bae. Oh, mah ya kos tukang kacang. Geus, hayulah. Subekna mana Tik? Kok eueuh bae? Tuh nyaho dimakene meureun. Emang si Subek na kilo. Heeh, kata si Tika, pan si Tika sama pasangan, Min. Oh, gelis doang tapi jomblo. Bodoh. Geus hayu lah. Up. Tasya, kemana sih Bek? Aing kantor si Tika kondangan, Tip. Alah, mal mungkin si Tika undangan ngajak sia. Ih, bener, Tip. Sumpah, aing janjian kok cuma enak. Ulah ngasok ngahayal, Bek, ulah sok ngahayal. Bodoh lah. Geus lah. Aing kota heula. Dadah pasukan jomblo sabut. Ih, batin, kaleman Dak. Aing Siti ka saha sih? Kok aing teu nyaho? Batur nasi mumu mang gulis malehoy montok kara. Oh, eta Jo. Heeh. Mang, kayaknya si Subek udah kondangan bareng yang si Amin si Mumu eta mah he. Wah, bisa jadi tip. Lalunya kita sileut jauh. Kita beli kopi ku aing, malah di kondangan pan. Mang, kada teu teangkeun mang. Mun saya yuk, haram jadah doanan. Hei, Jo. Mulai tip aing mah, aing mah mules beteungna. Ngomong sekarang itu lah. Tuh siapa? Tika. Ayo berangkat kondangan. Subek geus rapih ya.
Baik sih ndek kondangan apa ndek ngelayat sih? Ih, no kondangan lah. Tak ada le, geus rapih kieu subek. Subek, buksa bau lauk asin amat. Lah, Min, bau nonon elos, asal mau kelimis bebuk aing. Pakai minyak jelantas ya nya. Heeh. Ya Allah, subek. Geus lah ulangan terkondangan. Mesinkeun. Ih, kok gitu sih? Kian deh lo. Ih, pinokon sih ya. Lu tahu, kemana sih duit aing? Duit naon, Mang? Ulah pura-pura teh nyaho sia. Kadia ka duit aing, dititah beli kopi malah bae sia. Waduh, Mang, duit lagi eueuh. Eueuh ka mana sia? Tengardeng mah kudu aya. Nyaho, bikin sih duit Mang Deden. Waduh, Mang, duit nang dibikin kasih Momo. Eta sia, duit aing men bikin bae. Min, jadi eta duit yang kondangan duit Bang Didin. Heuh, Beb. Dih, pating mahmurun. Enggeut di mu, duit aing mana? Ih, embung, ima duit ngesibikeun kamu mu. Mu, pan eta mah duit aing. Bodoh ih, eta mah urusannya si Amin. Ayo tik lah, ayo. Tik, subek ini ho. Cicing lah ilu kami mah ndek duaan bae. Kadang-kadang saya mulai lo. Jamai urusan kadang kami. Das duit aing sia. Mang bukan bae Mang. Tik, ngilu tik. Lebok, ku sih tato jadi HDG. Ih, pinokon sih tompel. Coba dulu. Aing cuma aing pakai minyak jalanta. Itu nama terjadi, Beb.